Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci kurang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carios paeh marakayangan dongeng enggal nya ieu teh pamiarsa. Dongeng enggal gegentos kasarad ke alam jin sami ieu mangrupikeun yasana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon? Mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang kawitan ieu dongeng paeh marakayangan bagian anu munggaran kahiji. Kumaha alurna ieu carios sor cikopina parsamakna betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dong tes. Para wargi sadayana simpena wanci peuting estu matak ngahudangkeun rasa kakeung pikeun sakumna warga lembur Pasir Jati sabab geus sabaraha poe ka tukang aya beja ngeunaan sagorombolan garong sadis anu dipingpin ku Wiragati anu ngarajalela. Komo di setiap imah-imah khususna di imah Juragan Wijaya mah selaku jalma pangjegudna di eta lembur nepi ka dijaga ku 5 urang centeng. Maklum kapan Juragan Wijaya teh imahna oge salanti gede teh kaasup pang agrengna tur pang sigrongna. Kapeutingnakeun hawa tiis di puncak gunung mimiti ngarungkupan pating selesep mubus asup kana pori-pori kulit punten pori-pori kulit nyaliara kana raga. Tapi sok sanajan kitu pikeun 3 urang jalma anu make papakean pangsi sing sarua hideung mah kayaan tiris kitu teu dijarikeun halangan harungan. Tiluanana keukeuh kana paniatanana yen peuting eta erek ngarampog ka imah Juragan Wijaya anu pangbeungharna di lembur Pasir Jati. Wiragati salaku gegedug eta rampog harita katempo
tiuk dina luhureun akar kiara nu aya di sisi leuweung. Najan kayanana poek tapi sorot matana kaciri hurung moncorong bari mencerong kadua urang baladna. Pok kadenge Wiragati nyarita kasih Kamsa salah seorang baladna anu beungeutna aya codetan tapak bedaug dina pipi belah katuhuna. Kamsa, aya sabaraha urang euy centeng-centengna Juragan Wijaya nu kamari ku ila ditalungdik teh sabaraha urang? Ari dumasar kana panalungtikan kuring mah aya kana 5 urang na Kang. Di antarana cenah nu saurang mah Jawarati wewengkon kulon cenah eta teh Kang. Tambal si Kamsa bari ngareret ka si Durja baturna anu diuk sagigireunana. Ti kulonnya sangaranna jeung sakumaha kira-kirana tah kahebatanana eta? Cek Wiragati tumanya. Si Durja mairan ngaranna mah Kirangkas cenah Kang. Ari kahebatanana mah manehna pernah kabejakeun cenah, pernah ngelehkeun Jawarati Tatar Jampang. Kitu numutkeun keterangan ti tukang warung kopi urang Pasir Jati mah Kang. Berarti hebat oge atuh ari kitu mah. Tapi hayang nyaho rek tepi ka mana cenah kahebatanana. Ku aing rek dieusup-eusup rek bisa ngareupan. Kamsa, Durja, ieu laing urus balad si Rangkas saberesna nya. Tapi kade dina prak-prakana ulah nepi ka ngagerwahkeun Juragan Wijaya supaya engkena teu jadi riweuh euy. Pokona eta Kirangkas bagian dewek tulis sasana ku ilaing dua antak beakeun tapi ulah nyen kageruhan. Oh, mangga Kang, siap kitu tembal si Kamsa jeung baladna meh bareng narembalan. Nu satuluyna sanggeus menang katerangan kitu ti anak buahna. Wiragati mutuskeun yen dina peuting eta keneh bakal ngalaksanakeun pamaksudanana nyaeta ngarampog harta bandana kulawarga Juragan Wijaya. Atuh sanggeus sapuk eta 3 urang garong teh mariang mangkat di sisi leuweung Baturaja ngahaja leumpangna mapai-mapai jalan satapak supaya engke brasna ka sisi lembur Pasir Jati. Najan kayaan poek mongkleng tapi dumasar kana keahlian dina widang elmu ngarampog. Jadi pikeun eta 3 rampog leumpangna teh teu nepi ka ngatog biasa we jiga nu teu poekeun. Jeung deui dina tiap lengkahna teu nimbulkeun sorak saeutik-eutik acan. Sanajan dampal sukuna nincakan kalakai garing oge baris cokorna jalebrak. Dina palebah tapal wates antara Baturaja jeung Pasir Jati reg Wiragati ngarandeg heula handapeun tangkal Ki Junti. Di dinya manehna ngomong deui kadua urang baladna. Kamsa, Durja, sakedeung deui urang bakal nepi euy ka lebur Pasir Jati. Kade dengekeun. Sabab aya saeutik parobahan ieu teh dina rarancang urang euy supaya leuwih cepet jeung kasieun. Aya parobahan kumaha Kang? Ilaing Durja bareng jeung deweknya pikeun ngalumpuhkeun Kirangkas jeung anak buahna. Tah samentara tugas ilaing Kamsa wayahna ilaing kudu ngalumpuhkeun Juragan Wijaya sarta ngagondol ngerid sakabeh perhiasan jeung duitna. Omat ulah aya nu disesakeun ka asup jalemana. Namun kira-kira ngarujitkeun mah beresan we nyawana.
Siap Kang, siap. Tembal Ki Durja. Nu satuluyna sanggeus ngareureuh sakedeung mah harita tiluananan neruskeun deui lalampahanana pikeun nuju ka lembur Pasir Jati. Para wargi sadayana peuting beuki maju. Sementara kayaan di sabudeureun lembur Pasir Jati beuki rehe comrek we. Kaasup di sakurilingeun imahna Juragan Wijaya anu agreng sigrong. Kakapeungan hawar-hawar kadenge sora manuk bueuk di antara remeng-remengna cahaya lampu minyak di pakarangan imah gedong Juragan Wijaya. Harita Kirangkas jeung opat anak buahna keur siduru dina bale-bale hareupeun imah Juragan Wijaya. Ngahaja salah saurang anak buah Kirangkas nu katelah Kilingga nyieun seunudurukan pikeun ngusir hawa katiis anu karasana beuki nyucuk. Sabot keur siduru kitu Kilingga cumarita kaki Sapta anu keur nangkep tuur. Ari ilaing meuni jiga ripuh-ripuh teuing ditempokeun ku dewek teh. Sapta we. Kade ulah bari ngalamun nangkep randa nyidasi mah moal kaalaman moal beunang ku sia mah deuleu ulah dibayangkeun wae. Puguh muni asa kabulusan kieu dewek mah euy tara-taraning kakarak ieu ngarasa tiris kieu euy. Walah daripada ngeukepan rangda anu teu daekeun mah mending balik we dewek mah ka pamajikan dina hayangna oge. Emangna si Karmin tukang karanda oge beuki ka Sengseong. Naon Sengseong? Eta ublag. Naon ublag? Eta bondon. Naon ari bondon? Eta geuning cis kacang buncis nyengsle baliung batu asahan. Ih anu geulis kitu gawe diriung koloban padangasaan. Siapa? Di bejaan teh siapa teu percaya. Ceuk Sapta bari ngareret ka si Karmin baladna anu keur ngome gagang bedog. Alah, nu penting mah anut we reka dongdot erek karangda oge. Komo kanu jiga nyidasih mah aduh da meuni bahenol pepel hanud pisan jiga nama euy. Komo keur teuris kieu mah dia lekuy. Banggeus ulah ngabas nu kararitu deuleu. Ayeuna mah mending nguriling heula we euy mencar duan-duan. Ulah kajongjonan teuing. Dewek asa teu ngeunah rarasaan ieu. Ente Karmin jeung Ilaing Lingga kaditu tuh kabeh kaler. Tinggalian bisi aya mau ngamuk gajah mata. Ilaing Sapta jeung Ilaing Ranu kabeh wetan tinggalina. Kajeun dewek rek sorangan kabeh kidul jeung beh kulon. Ganjang ulah kajongjonan teuing sia. Urang kikian teh dibayar deuleu. Nya satuju Kang mending kitu we ongko sakedeung deui oge panjanari leutik ieu teh ngarangke kasugunakeun jongjon ari geus ngontrol mah Kang. Tembal Kilingga bari mageuhan beubeur jeung menerkeun posisi bedogna. Atuh sanggeus kitu mah eta 5 urang centeng teh malencar nuju ka posisi sewang-sewangan pikeun mariksa bisi aya hal anu teu dipiharep. Legana pakarangan imahna Juragan Wijaya maksa 5 urang centeng pikeun ningkatkeun kawaspadaan. Maklum harita tahun 1860-an kayaan teh can bener-bener aman tina gangguan keamanan. Ki Sapta jeung Kiranu katempo harita ngoreleng kabeh wetan.
Nalika tepat anjog ka pelebah tanggal hanjuang katenjo pisan ku Kiranu anu ngolebat saliwatan. Kolebat. Sabta. Gancang udah euy. Aya jalma euy lompat itu tuh. Lompat udah sabta. Cek Kiranu bari rikat miheulaan ngagajleng. Ngacorelat muru ka pelebah nu ngolebat tadi. Sementara harita Ki Sabta ngahaja henteu nuturkeun Kiranu. Sabab manehna jaga-jaga bisi eta teh ngan ukur mangrupakeun pitapak wungkul pikeun ngalihkeun perhatian dirina. Bener pisan panyangka Ki Sabta. Lantaran teu kungsi lila curelat. Sacirim kalangkang hideung ngacorelat bari ngirimkeun serangan. Wut! Sabetan bedog nyeleber ganas ngalakana beuheung Ki Sabta. Punten Kiranu maksade atuh puguh we Kiranu rada ngalenyap oge waktu menang serangan dadakan model kitu. Untungna manehna geus asa ku pangalaman. Maka dina detik eta keneh Kiranu rikat ngelok mari nangkis serangan musuh ku bedogna. Sreng hutrang. Dua bedog diadu nepi ka nimbulkeun kembang seuneut. Sedengkeun Kiranu rada mundur salengkah alatan kuatna tanaga lawan anu ngadorong dirina. Jeleng tetela anu nyerang teh Ki Durja nempok Kiranu anu mundur gancang nyusul tepus ku sabetan-sabetan bedogna. Kacepetan gerakna luar biasa, malah sakapeung mangan ukur kadenge ngahiukna wungkul sabab kayaan masih poe keneh. Belas siut. Dua panarajang sekaligus nyacer jika hayang kuat namatkeun riwayat musuh. Tapi nya kitu Kiranu anu diserangna oge lain centeng kamari ieu. Ku kalincahanana Kiranu bisa sabaraha kali lolos tina serangan mautna Ki Durja. Wus! Siut. Kiranu malik narajang. Bedogna ujug-ujug nyuruwuk rek nurih cangkeng Ki Durja. Seret hiup. Ki Durja rikat ngagiwar. Dibarungku nyodokeun pereupna kana kelek musuhna. Bet siut cadung. Ada. Kubrag. Kurubung. Kiranu jadi ngagurubung sabab leungeunna karasa ngari sing siremeun. Salianti eta manehna teu nyangka lawana bisa ngasupkeun serangan tina gigir paling sempit. Atuh Kiranu rada ngoloyong. Maka kesempatan eta digunakeun ku Ki Durja pikeun mindo deui narajang. Wut ceras. Kelenceng. Sapada harita leungeun Kiranu anu keur nyoloyong buntung samet pigelanganana. Sapat. Alatan kasabat ku bedog Ki Durja. Cer. Harita getihna langsung ngacer ka unggal madhab. Satuluyna apesna pikeun Kiranu sabab manehna teu kaburu ngajerit-jerit acan lantaran gerakan Ki Durja estu cepet naker. Sungut Kiranu harita dibekem sedengkeun tungtung bedog Ki Durja teu kaampeuh nurih kana jajantungna. Satkap cerem dalam kerjat kulahe. Teu bisa ngagorowo ungkur ngerejat 3 kali. Kiranu teu usik deui langsung ngulahe. Detik eta keneh nyawana ngalayang tina kayan matana anu bolotot burial benceli. Sementara dina waktu eta keneh Ki Sabta anu tadi ngudag kalangkang hideung jadi tinggalin tapak. Alatan diudagna teu puguh ka mana korolosna. Sial. Naka mana mangkluk teh. Piraku jurig masukan di teteangan eueuh. Sabot keur kitu. No atuh ari salamer teh. Ti tukangeunana tibeh katuhun sakolepat katempo ku juru matana. Ngakurilapna seseukeut bedog narajang cepet naker. Wut belas.
Nyawa Ki Sapta memehan paragat mun manehna terikat ngaragrageun maneh mah. Jajantungna karasa leuwih tarik ngagederna tibatan biasana. Kitu deui beungeutna semu pias. Gorentel. Ki Sapta ngagorentel bari gentak hudang. Tapi karek oge ajeg panarajang susulan geus datang deui. Wudut siu terang. Najan bari jeung rada gugup dumeh menang serangan dadakan. Tapi sakali ieu mah Ki Sapta bisa nangkis kana serangan bedog lawan. Buri Nyai. Kembang seuneu ngaburi Nyai mapaes merdongna Wang Cipeuting. Dina nalika eta Ki Sapta semu ngajarigjeg sedangkeun lawanna muwuh leuwih ganas dina ngamaenkeun jurus-jurus bedogna. Seret-seret corelat. Tetela anu narajang teh geuning Wiragati. Kiwari maena geus aya satukangan Ki Sapta. Atuh kayaan eta ngajadikeun Ki Sapta rada ruas lantaran musuhna Tetela lain lawan samanea. Jeleng. Ki Sapta gentak nyingcat bari ngayunkeun bedogna ngalaiga. Tapi terang enteng naker seranganna beunang ditakis ku Wiragati. Siat Ki Sapta gancang ngabalicat deui ngan hanjaka gerakanna bangun kabaca ku Wiragati. Atuh plek. Ki Sapta ngagoak sabab tak-takna karompas ku bedog Wiragati. Galeong. Awak Ki Sapta ngagaleong limbung. Matana tetenjauan jadi ranyai kararoning. Nusa terusna hiu cebrot celebet des. Gadona dihantam ku tenggelan Wiragati. Atuh dayagdag. Daek teu daek Ki Sapta jadi ngadayagdag ka tukang. Sedangkan Wiragati geus teu mere omber narajang deui. Ceras. Sapada harita bedog Wiragati ngabudal badil beuteung Ki Sapta nepi ka jerewanana kalaluar ngarambai. Tanpa ampun maka harita kene Ki Sapta langsung palastra. Awakna namru bari guyang getih. Saenggeus Ki Sapta jeung kiranu rubuh tanpa nyawa, harita Wiragati anu keur ngelap getih tina bedogna disampeurkeun ku Ki Durja anak buahna. Beres Kang euy, tinggal tiluan deui Kang. Cek Ki Durja ra ngahareos. Alus deui. Ayeuna ilaing wayahna sorangan euy kabeh kaler. Lumpuhkeun duaan deui. Aing rek nyerek gegedugna di beh kulon. Siap Kang, siap. Tembal si Durja. Kituna teh bari ngasupkeun bedogna kana warangkana. Ayeuna Kang ieu teh ka kabadituna. Nya ayeuna gancang ayeuna sia teh. Oh nya Kang. Cek Ki Durja unggek bari ngaleos semu ngetayep. Kitu deui Wiragati manehna tuluy ngacorelat kabeh kulon. Jeleng. Sementara di sejen tempat harita Kilingga katut si Karmin nu pauntuy-untuy leumpang bari sakali-kali nyeseup rokona anu tinggal sapotong deui. Harita duanana pada caruringhak waktu hawar-hawar ngadenge sada aya sora nu ngagoak. Waspada euy. Aing asa beda rasaan euy. Ilaing ngadenge teu. Tadi sadaya nu ngagoak euy. Puguh malah sada sora si Sapta euy.
buah-buah aya gorombolan garong si Wiragati euy. Tembal si Karmin rada hariwang. Sementara Kilingga reg ngarandeg bari ngomong deui. Leuwih hade cuang ilikan we ka ditu euy, karunya bisi bener si Sapta meta tulung. Nyayu cek si Karmin nyaluyuan. Satuluyna eta dua centeng Juragan Wijaya teh ngarobah arah lengkahna. Tapi teu dinyana sabab karek oge tilu lengkah rek nuju ka sora anu ngagorowok tadi, ujug-ujug corelat hudut. Ti palebah hieumna dapuran cau nyeleber serangan bedog cepet naker ngarah kana bebatok dua centeng. Awas Min, Cek Kilingga kasih Karmin, dumeh manehna mah gentak ngelau. Sedangkeun si Karmin rada telat. Untungna Kilingga kaburu ngajejek sobatna sangkan salamet tina bahaya maut anu ngadak ngancam. Siut plos. Serangan lawan teu meunang hasil. Jeleng Kilingga ngagajleng ka sisi kenca. Bari langsung mesat bedogna. Wut, siut rang. Dua bedog awor disada nalika bentrok kakuatanana. Corelat. Si Karmin anu tadi dijejek jadi kasundut amarahna. Mahena gancang milu narajang tibeh katuhu. Wut kolepat. Panarajang si Karmin lincah pisan nyacer lawan. Tapi hanjakal lantaran anu diserangna kapanan Ki Durja, seorang garong anak buah Wiragati anu kamampuanana diluhureun rata-rata. Seret-seret hiut hu kolebat. Sakolepat pisan Ki Durja geus ngalayang saluhureun tak-tak dua centeng. Sementara sukuna rikat najong hiu cebrot. Aduh. Cengkang si Karmin jeung Kilingga laju ngacerengkang nalika tarangna beunang dihantem tanpa kaburu nyingcet. Kubrak gorentel. Dua nana harita pada ngagubrag laju ngagorentel bari tuluy nangtung deui. Edan Karmin hayu euy gancang beresan euy kuduan euy. Tuman urang cacag euy hayu. Cek Kilingga ka si Karmin bari sabrut narajang kitu deui si Karmin teu tinggalieun maena gentak ngabar bedogna. Dua panarajang pilih genti pating seleber ngepung Ki Durja. Wudut sabetan bedog ti kenca katuhu ti hareup jeung ti tukang estu matak seber ka tempona. Da cacakan mun ninggangna lain ka Ki Durja mah geus pasti ti tadi oge geus paragat nyawana kasabat ku bedog dua centengna Juragan Wijaya. Tapi dumasar anu diserangna tingkat ilmu kanuraganana leuwih luhur, jadi kayaanana malah tibalik. Kiwari si Karmin jeung Kilingga malik kateter ku jurus-jurus bedog Ki Durja. Dina pada eta nalika dua serangan musuhna ngepung kalawan teu disangka tina arah anu mustahil Ki Durja malah bisa ngabalas ku serangan mautna. Hiat. Dibarengan ku ngagorowok serangan kilat bedogna ngahanca dada dua centeng Juragan Wijaya. Ceras. Sapada harita si Karmin jeung Kilingga pating jararin. Dadana darwang getihna muncrat bucrat bacret. Harita duanana tuluy nalambru bari kokosodan ngalepaskeun nyawa. Tetela eueuhna naonan geuning centeng-centeng Juragan Wijaya teh. Ari sugan teh heueuh we luhur elmuna kamal-mahal dibayar. Cek Ki Durja kituna teh bari cuy nyiduh kana layon si Karmin anu keur ngagoler. Satuluyna
Ki Durja laju ngacorelat deui muruk ka Wiragati. Corelat jeleng. Para wargi sadayana nincak wanci kajanarinakeun kira-kira tabuh 2 harita kirangkas karek oge diuk dina bale-bale sanggeusna mariksa ka sisibeh kulon jeung kidul. Manehna ngarasa jongjon dumeh kaayana karasa aman numutkeun pamikiranna sabab teu manggihan hal anu nyurigakeun. Tapi nyatana perkiraanana salah sabab teu kanyahoan ti mana holna. Di hareupeuna kiwari ujug-ujug geus aya nu ngabadega saurang lalaki jangkung make pangsi sing sarwa hideung. Kumisna gede, huluna botak, halisna bodas sabelah, siki matana buleud jiga gede, jaba gede. Kitu deui sorot matana nunjukkeun yen manehna saurang manusia anu kajem tur talengas. Korejat kirangkas gentak nangtung bari taki-taki. Kisanak masai lain teu sopan sia make ngajegareupeun dewek tanpa permisi sia. Ilaing teu kudu nyaho ngaran dewek. Nah kunaon dewek ulah nyaho ngaran sia? Sabab ayeuna mah waktosna seep. Uluh, waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.